dikajahokeun ku urang ketika jelema maling aya sani soben sariqoh 500.000 minimal benangnya potong leungeuna nu belah katuhu sakit. Ya Allah ya Rabbi wasaliku wasalikatu faqtom. Alhamdulillah cenah kula mamaling ge aman-aman bae teu beunang. Nuhun jasa. Aman kula pernah maling motor, maling mobil, batur mah bareng kula mah alhamdulillah salamet. Bahkan batur mah jadi pejabat teh korupsi benang ku KPK kula mah teu alhamdulillah. Selesai teh urusan cah. Anggil diselesaikan ke Rabbul Jalil. Aduh, nungguan proses jana angel tah urang. Nu maling-maling di dieu teu beunang, nu zinah encan dihad, can diranjam, nu mabok encan dihad. Nah iya kan kudu diselesaikan ke di akhirat diselesaikan urang nungguan nyana angel angel hayang gegeraan nu ka neraka ge angel amat sakeuna ieu aing hayang geura aya keputusan ka sorga ka neraka ulah kieu bae angel cak desa urang teh emang isya putusan naon aing mah geus jelas tah bukuna ge neraka gitu. Pantes ya tuh aya angel mah gitu. Tetep nu ka neraka ge angel ge karasa angel cek disarumpahan. Kudu narangtung teh disarumpahan dua angel pan. Diproses. Tah ieu lah hisab eta. Urang nangtung nungguan hisaban hisab. Tapi aya sarombongan geus teu nungguan deui. Langsung mau bendera. Wah, urang nanya itu rombongan mana? Itu mah rombongan dekat surga. Ka surga benderana di badeuleu ku sia koneng apa hejo. Anu yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Masyaallah. Rombongan nu dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq, rombongan nu dipimpin ku Sidina Umar, rombongan nu dipimpin ku Sidina Utsman, aya 300 bendera engke bakal yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Tinggal urang kuari milih benderana apa PDI, Golkar, PKB, P3 insyaallah kege di ditu aya eta ge bi ghairi hisab langsung jungsruk bae ngusruk ka jahanam. Waduh peuceuna kiai sombong amat. Iya tuh lain sombong emang Golkar mah pinarakan. Malamun sia teu nekadkeun Golkar bakal ka neraka cilakas ya. Emang sia di Golkar betah gitu. Emang ngabejaan lah. Pan cenah kieu kitu amat emang di Golkar kiaian. Kiai ge ka neraka. Cenah kiai mah sombong ya ai keur sombong mah sombong we tuh ai. Kadeuleuna bangunna teu balener. Aya meureun hiji dua mah. Nu rada. Itu cenah kiaina ge teu bener kumaha cenah nu lain kiaina atuh mimbabi aola teh mah. Mimbabi komo.
kumaha cenah kieu itu mun eueuh partai ulah dieuweukeun ngan si anu bener henteu sia bisa henteu ikhlas asup Golkar ikhlas mukhlisina lahuddin caki podali boro-boro di partai aing ceramah gitu bisa ikhlas kipudali nembalan jadi gaji pedi boro-boro ceramah yang maca teu ikhlas oh hese tah ukuranana eueuh nu jadi ganjaran lamun teu ikhlas sakitu tak wari maka karak we jaheuh oh berarti kiai anu ka neraka atuh tunjuk ku sia neraka ulah cak aing cak sia sia maka aing bae deui caki uci ge aing bae pake kokosan ku sia aing mah toser doang maksudna perbaiki yuk urang pabisa-bisa boh di partai boh di organisasi ngomong nyai cenah ge hese ikhlas teh hese manyai batur dahar sarua jeung siang nginum sarua hese sarua bisa sia henteu ukur atuh batur mah saeutik daharna bisa ikhlas sia mah dua boboko jangan naon atuh ikhlas hese jasa ieu urang keur nyaritakeun Kotusari mana ting lobana meureun engke jaga di Rabbul Jalil urang nonton tatangga urang anu teu nu dipotong di dunia atasan urang nu korupsi teu beunang waktu di dunia aya anak urangan nu beunang iya sia hore mang sia naon ulah sok maling di dudiana goblok beureun sia emang sia nu ngadidik pan kula bareng jeung abah ulah lo bohong sia oh ada sakomplotan wah masya Allah introspeksi diri urang mumpung urang dibere modal umur tur sehat jang memperbaiki diri urang memeh maot nukung si maling tobat nu encan maling ulah tinggal gitu bae tama deuleu ka hareup moal kebel deui ieu moal kebel deui paeh urang kabeh tenang hirup teh tentrem ketika urang teu boga salah jeung Allah jeung makhluk datang malakal maut teh hampang assalamualaikum salam saya abdi malakal maut dicabut nyawanya insyaallah ditungguan ti kamari pan cek malakal maut atuh geus deuk naon tulah aja salat alhamdulillah puasa alhamdulillah kula mah codekah eueuh geus keur hayang kapanggih jasa jeung Allah tuh kan geunah nah yang datang teu salam deui malakal maut kana joreng weh saya aing malaikat pencabut nyawa oh malaikat teh sore hah naon tuh ka dieu lontal-lentol aing nyabut sia aduh ulah waga mit kumaha men bumbu sia mit enaon emang lo bacan arang geus motor kreditan janang geus mobil gitu kene hutang kabang masya Allah nu berbagai permasalahan can geus berat hendak ketika sakaratna eungap hese loba hal anu melang loba hal cenah aya si anu gede hutang tapi babari sakaratul maut nyana teu melang datang malakal maut saya malakal maut gitu penjawabnya
pasti bangun tenang amat tenang kumaha aja hutang gede hese mayar kumangke bae kena tas blang teman tas blang atuh duit 2 miliar ai imahna ge jeung awaknya namun dijual paling 100 juta atuh hese mayar mah ya Allah ya Karim lah iyalah yang memperbaiki diri orang ngaji teh ya maksudna supaya nyaho karena bener jangan laksanakan bener nyaho karena salah jangan rem ulah ancrug karena salah wala yumanuhurun biadin ulah ditembukeun jelema merdeka kalawan kawasa nu aya sanksi kudu dipotong leungeun malih harta manusia makan lain harta kecuali abid jelema merdeka mah teu kaasupkeun harta mun abid budak belian amat budak belian roki ko eta adalah sarua jeung hewan bisa dijual belikeun satungtung can dimerdekakeun ari jelema merdeka mah cara urang teu bisa dijual belikeun haram jelema dijual belikeun eta cenah aya di Jakarta nusok ngajualan awewe tah mah sapotong dijualna eta mah baena surah warukbah dijual tak lain dijual sewa ke naudzubillah min orang mah jaritakeun haram di luar urang mah aya nu boga proyek eta nu boga proyek eta jual beli teh boga imah teh jual beli apem mucikari dan lain sebagainya orang wah ieu naudzubillah min jadi jelema merdeka mah lain harta geus teu bisa dijual belikeun aya ge baheula mah di negara maju Amerika disandra anak jelema buhar anak seorang pengusaha miliuder anakna disandra ku bajingan telepon bahwa anak bapak ada tetapi tolong tebus 1 triliun ada uang jam sekian taruh di sana selamat anak bapak tidak ada jangan harap woi eta di Amerika baheula teu betah wae hirup di Amerika sekarang itu eta terus ditiru ke Indonesia di Indonesia gaya terus kan kelas nabe kelas cacarek tapi kan riweuh aya tah penyanderaan kos ari jual beli mah ilmu merdeka lain harta teu bisa dijual belikeun geus andai kata aya jelema anu ngajual jelema teu bisa ditempuhkeun kemudian dipotong leungeun teu bisa aya geus terjadi baheula dhaif utia birajulin yasriqu sibyan aya hiji lalaki dipanggil ku Kangjeng Nabi anu boga kasus maling budak laletik dipaling kemudian dibawa punyana ka pasar tuluy fayabi'uhum dijual jadi kujada dianggap dijadikan budak yabi'uhum fi ardin ukhra jauh sebab sadaerah mah bakal kanyahoan pindah mungkin urang mah provinsi karena kasrat panggil ku Kangjeng Nabi saged dipanggil udah sia tuh otong leungeunna
eta kan ngajual budak. Oh eta hadis dhaif nu jelas jelema merdeka dijual belikeun teu meunang haram. Andai kata terjadi aya pamalingan jelema haju dijual tetap kena sanksi ngan sangsina lain sanksi sariko aya deui. Iki Kanjeng Nabi Hidir jeung Nabi Hidir lempang di jembatan aya menta-menta. Aduh sakjana Pak abdi candahar ti isuk datang ka ayeuna. Kanjeng Nabi Hidir mah langsung boga duit sadirampikeun kabeh plak geus bunga heuh. Kanjeng Nabi Hidir langsung berangkat memeh pasar aya jelema sataranjang cak jana Pak ieu abdi tiris jasa teu boga baju abdi mah ieu baju bae. Oh teu boga baju bakujana dibuka tah pake jadi nyana sataranjang. Kanjeng Nabi Hidir ke kaos cangklek doang geus teu bakena naon calana kolor sakieu jeung kaos cangklek geus. Barang datang ke permukaan pasar aya deui jelema menda-menda baduh abdi mah ieu keur kesulitan jasa. Lamun datang ka poe ieu abdi teu boga duit ieu mah geus bae bahaya jasa jang diri abdi keluarga abdi acak-acakan. Hiji ditagih hutang, dua candahar, tilu imah ge teu boga demi Allah. Cak eta jelema abdi susah jasa. Tang ngadenge demi Allah. Duit pan geus eueuh, baju geus dibikeun, tinggal awak doang ya. Nyana ngarewas, jual kula anggap kula ieu abid, masya Allah. Datang ka kos kitu tak Kanjeng Nabi Hidir. Bener jual. Jual ditawarkeun di pasar, lah dijual we. Yes, bawa gitu. Jadi abid, ngabidkeun sorangan nulungan batur. Nulungan batur ngabidkeun sorangan. Urang mah anak hayang dagang, modal aya di urang. Menta bah, ieu mah ieu hayang aya modal da saya ting nahan sia. Eta kakal goblok di sekolah tukos betet. Tolong aya ku jelema ge. Masya Allah, lain dijejeh-jejeh. Eta cacak-cacak ka anak atau ka muka batur. Perepet dur-dur pet nama. Aduh, bahaya. Ulah culak-culak ka dieu sia. Bangona optimis amat sih. Ika jeung hadir parah. Masya Allah. Maka Kanjeng Nabi Hidir teh atuh kulantaran abid gawe nyana. Gawe teh biasa. Ya Allah, kutubul aulia, bahkan nabi. Nyana teh biasa bae gitu, gawe bareng jeung batus. Meunang meureun sababaraha bulan. Nah, ieu bosna teh deuk ka Mekah. Kabeneran deuk ngabangun imah. Tah diserahkeun ka nyana ka Kanjeng Nabi Hidir lantaran gagah gawena. Cak bosna ieu gambar imah, tuh batu-batuna pasir-pasirna, nah alat-alatna segala rupa tah modalna. Ieu bos deuk ka Mekah, mangkaning 15 tahun ka Mekahna, lempangkan ti Baghdad ka Mekah zaman harita lah gitu. Ieu mah penting mah bapa balik geus aya ngawujud kos kieu. Mangga insyaallah dilaksanakan. Berangkat bae tah bosna ka Mekah. Meunang meureun 2 poe balik deui lantaran aya nu tinggalin. Balik deui ka dinya. Masyaallah eta imah geus aya. Percis sakumaha nu digambar we kos itu. Eta bosna ge kieu bae. Ieu mah percis digambar ieu. Ieu ka mana ieu jelema jeung sanu ieu na ieu. Sang dipanggil. Ayo sekali abid, nanyain sa, cicing, nanyain sa sih, cicing, bun tengah dengan wallahi, ayo nanya kasih, iya nanyain sa, bun temake wawah mah mal bebeja,
apaan urang mah dosa doi. Urang gua jadi tanya cana tuh lihat tuh urang Masya Allah bari teh akur ge jeung gambar iya akur jeung gambar teh ditanya teh daek nana teh daek cenah enggak kulantaran mereka wallah nang abdi caknya isi bisa kos kieu kumaha carana ya abdi gadoa ka Gusti caknya teh aju diwujudkeun ku Gusti Aisyah maksudna abdi ngadoa kitu hayang naon Bapak ka Mekah berangkat satahu abdi ditugaskeun ngagambar abdi ngadoa be ka Gusti supaya wujud maksudna abdi supaya teu digawe ibadah ka Gusti mat zikir tafakur ka Gusti masyaallah keke bid Aisyah saha sia saha sebenarnya aya asana potongan pendi mah lain kieu ye pendi mah bangkawara ini lain ya sana ya potongan bener ya jelema ieu sia tidak akan ngajawab tapi begitu wallah aing nganya kasihan demi Allah sah kakarek bebeja abdi Khodir Nabi Hidir nah atuh silit bebeja aja teh atuh hahampura dia dah hahampura geus teu kanjeng Nabi Hidir kanjeng kumaha dongengna sieun bisa jadi kieu jadi abid dibegakeun sakumaha tadi Masya Allah kan hanya nulungan batur eueuh jang sodako wani ngabidkeun soraga dijual ku batur pantai lain lalawora tah mah kakarak dirinya nyana menta dibimbing cak bos teh lah dunya mah eueuh nanaonan kula mah hayang dibimbing be dibimbing naon sakeun Nabi Hidir dongeng-dongengna maneh mah atuh lain deui lain cara jelema biasa pangbimbingkeun be abe bisa hiber naon segala yang bisa hiber segala ulah suka yang bisa hiber ulah suka yang nanaon ente bayang deket be ka Allah akhirnya dibimbing jadi wali tuh kan Masya Allah ngahiji jeung tukang minyak sengit aya urang sengit-sengit ngahiji jeung tukang minyak tanah bau minyak tanah mah aya bae kajen lugu wage ngahiji jeung tukang ngabohong teh jadi watak ngabohong ngahiji jeung wali atuh kabele teh cahaya wali teh jebar sat milusup ka jero hati tentrem adem anu tatadina peuting teu daek hees barang ngaji di wali hees bae betah jadi udah hees eta ge ngaja mah hees bahkan lain di imah bae keur ngaji ge hees eta teh min fadlillah hadza min fadli rabbi duh pamere Allah eta kos kitu sekolah sampai hudangkeun kaya hudang sorangan cenah ge ngarenjak jisial aing we aduh Gusti Allah lagi kage Nabi Hidir wah contoh di jelema hebat ya mah jelema dermawan jasa lantaran sugih mun muludan 5 sapin buan deh aqua ditangkes punyana sebar ribu bae weh gitu kene ngabangun masjid sabaraha kurang mah ayo sajaba di dinya dinu sajen-sajen terkenal jasa kadermawanana yatim piatu disumbang fakir miskin gitu kan nini komo jahe manggeus ulah dicaritakeun waduh terkenal kan jelema sugih jasa jelema susah begambe 10 hayang jagjana kapanggih jeung jelema nu dermawan eta boga ilmu na hebat amat cek cenah
barahan-barahan teh hayang kapanggih teh lain naon berarti ahli sorga can memeh di akhirat hayang kapanggih we di dunia nyana ngalengis bae ka babaturanna hayang kapanggih jeung jelema nu kebarahan jasad ya nah naonan sia hayang kapanggih jeung ih engke di akhirat aing sugan mah nyana ka sorga haju aing ka deuleu ayo kunyana digerokeun deh sia nu pernah wau jeung aing aya milu jeung ka aing hayang kitu emang dekat Bandung entah imah susuganan jakang jeung Nabi get pan boga syafaatul uzma teh japaatan jelema nu cilaka anu teh cilaka mah geus teu kudu syafaatan berbukan jeung Nabi tah jelema anu ditimbang loba salah timbang loba salah ditimbang loba salah tah encan dikanarakakeun begitu can dikanarakakeun ditanya sia kurang dia teu kanaraka ke nungguan kangjing geus jelas ka neraka justru ku jelas ka neraka ulah endek mumaha ka kangjing urang ge pan ieu aya anu aman-aman bae mah teu ditahan di polsek atuh endek minta tulung ka sada teh dulu tapi anu digiring mah ka polsek nya minta tulung ka saya ing ka saya tah eta ieu jelema geus jutaan boga salah salat teu pati bener aya magrib isya eueuh aya isya subuh eueuh aya nu rajin aya jam 8 malulu itu bagus ya batu usu geus loba-loba bae lah geus salah ladar kada ge kasalahan malaikat cek malaikat teh hai sia cek malaikat kunaon cara ricing di dieu bae paing disugruk-sugruk di belakang neraka ulah gampang kami sadar dekat neraka sadar sia sadar maju atuh sia sadar mah deuk teu sadar kumaha tuh jangan nu kadeuleu lawang neraka doang ku kami sia lain mereka dari itu keheula nungguan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah barahan jeung bageur karasa ku kami ka bageuranana ieu keur nungguan Nabi sasia Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sia wau ai waun teu ngan ku kiai sok didongeng-dongeng itu lain tuh Kangjeng Nabi lain pasti disebutkan lain kaset Kangjeng Nabi ya tak yang badigo gitu kami sok didongengkeun ku kiai rambutna ikel irungna mancung bulu matana bentik terus bae kabeh geus dicaritakeun ka waos-waosna geus aya teh kami moal nyalahan eta tujukeun waktu lain jol Kangjeng nah ieu asli malaikat ieu umat anjeun deuk dikanarakakeun emang kunaon cek Kangjeng Nabi ieu loba kekurangan kurang naon amal-amal sapotong maksud sapotong kumaha cek Kangjeng Nabi aya zuhur aya asar magrib aya isya waduh cek Kangjeng Nabi terus kadang-kadang subuh jam 8 malam haji aya jelema nama haji nah deui aya lah bangsa macem-macem geus nu badas mah ieu mah nu saralah bae tah ieu mah disna teh deui ka neraka Kangjeng Nabi atuh lain dia Muhammad waduh tangina henteu urang geus itu tah sembarang sana hadena ku sia malaikat teu gegeran dikanarakakeun lamun dikanarakakeun siana ku yang dibebaskeun Kangjeng Nabi pohara aja takalnya bela nak ka umat terus gitu dah ini ke gua tuh kayak lapor heula ka Gusti Allah wah tuh lapor ka Gusti Allah ialah boga syafaatil uzma Kangjeng Nabi jang nyapaatan anu cilaka diurus eta mah ongkos urang deuk ka Mekah di Jidah bermasalah pasporna hese dikasih ka Mekah ge pohara jasa ditahan deui tapi jol bae satria enak dia ieu paspor kunaon emang non coba kaya oh ieu kesalahanana bos langsung ngeunaheun jasa gas aman ieu saya ieu pendi bermasalah balikeun balikeun aya nu dibalikeun ge aya teu lulus kesalahanna terlalu tinggi ya Allah iya begitu Kangjeng Nabi mantes usul ka Gusti Allah kakara umat
pindah tempat kemana? Yuk jalan aja ka dia gimana jalan surga? Hai ke surga. Masya Allah. Wow, padang serkulan tanah buru-buru ngagulung dininya nalalikrek jelema. Buru-buru aduh kepungan. Ila syafaatil uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, ini susah deh yang enggak panggil ini mah jeung sugih. Barahan dea. Ka beneran. Nu sugih nyaba ka lembur eta. Begitu nyaba aya tah nu ngabejaan, Pak. Aya jelema susah, jasa hayang kadatangan. Oh salah can nu sugih teh. Saha? Itu tuh. Ayo dari itu teh Masya Allah ku bunga-bungana mencet embe nya set dipijit mah susah embe langsung diasakeun geus disuguhkeun begitu disuguhkeun nu di dahar teh polona bae ku eta nu sugih resep polo meureun nu sugih teh polona deui nu sajana henteu di dahar mangkaning di dinyana endek sapoe sapetik di lembur eta langsung punyana dipencitan di alaan polona 10 dipencit kabeh di ala polona bae set beres kabeh suguh-suguhkeun sapoe eta mah nyana ben juga nu sugih teh kaget nanya ai isi polo deui embe saha embe eta ceukna nu hayang kapanggih teh emang nyana boga embena sabaraha 10 nu dipencit kabeh hah maksudnya kunaon emang? Tanya coba jalan mana ka dieu? Bapak. Ai bapak ieu nyuguhan polode emang kumaha? Cek jana kula kan hayang bareng di akhirat. Ayo. Lantaran sugih aya di bapak, pinter aya di bapak, barahana di bapak, menurut kula ieu surga. Engke kula hayang di akhirat teh bareng jeung bapak ka ditu sanajan sakali kapanggih. Lain masalah eta. Masalah surga bapak gitu jauh jauh ke surga jauh ente ngan iya mah iya sesuguh iya polode emang kunaon kula barang kula bencet embe disuguhkeun kabeh saembe nu di dahar ku bapak polona berarti bapak resep ka polo pencitan ku kula jang nyuguhkeun ka resep bapak. Masya Allah wah racakna maneh geus atuh geus kitu dah beres turun malaikat diutus ku Gusti Allah bahwa anu ti heula ka surga teh jelema susah dibandingkeun jeung jelema nu sugih bedana 1000 tahun. Ya Allah dibejakeun melalui ilham kawali bahwa di akhirat heulaan anu susah ka surgana padahal ya nama hartana sakikitu da disuguhan ge sakaligus tapi heulaan nu susah ka surgana batan nu sugih geus di mana-mana sedekahna 1000 tahun bedana 1000 tahun akhirat atuh komo nu teh sedekah eta mah sedekah tah deureus ka surga keneh ieu mah nu teh sedekah mah cara si eta atuh wallahu a'lam wallahu a'lam bisa ngaguling lah. Nah barang ditaliti diselidik kunaon ieu nu susah teh leuwih teh heula ka surgana lantaran nu susah teh kapanuturkeun Kangjeng Nabi hiji sedekahna teh anu dipake ka resep kunundek di sedekahan nomor kadua sedekahna teh kabeh nyana boga 10 nyana mah disedekahkeun kabeh aya nu sugih mah boga duitna 10 miliar nu disedekahkeun ana 1 miliar 2 miliar 3 miliar datang ka 5 miliar karak setengah harta aya nu susah mah boga 10 disedekahkeun kabeh jadi disebutna kabeh harta disedekahkeun emang 10 hari itu mah boga 10 miliar ngan 5 miliar nu disedekahkeun ngan setengah harta sieun mah malah ngarowotan nah itu jauh kalawang surga kalawang nage jauh kumaha ka surga teh
arti. Oh, jadi sedekah teh ya datang ke tebogana naon? Biak kabeh. Ya Allah, boga 10-10 na ku cinta-cintana. Nah, eta teh kunaon lah? Lantaran nyodakohkeun anu dipake karesep kunyana. Kos urang kuari ieu neuk sedekah jang Tuan Abdul Qadir. Aya duit masa juta, merana mangan ge 50. Bahkan 10. 10 ge anu geus Anu budak dibere embulung teh. Budak dibere. Ini apa? Ini uang. Ini mah bukan sebenarnya. Soekeun ku budak. Datagawana ngukur diri urang meuli sorga. Aya di jero karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sok lagi. Urang introspeksi diri urang neangan ridho Allah geus datang ka mana. Wala yuqta'u sarikuhu temenang dipotong leungin jelema nu maling nu merdeka lantaran lain harta sanajan budak merdeka na budak jelema merdeka na budak tetep li annahu laisa bimali sebab lain harta temenang dipotong leungeunna. Ya Allah, walau saraka sagiran namun aya budak leutik umurna kakarak 1 tahun 2 tahun kakarak diajar lempang Bejana pikar sepen kalbu indung bapakna disebut buah hati. Kan jelema teh beda-beda. Aya nu kerja di buah hati, budak anu kakarak leng-leng diajar lempang datang gak bisa lempang, datang ka umur genep tahun disebut samratul qalbi buah hati. Aya deui jelema teh julukanana ieu mah kembang buruan parawan ngaranna. Parawan teh ngaranna kembang buruan. Jadi lamun di buruan imah aya parawanan sarua jeung tangkal aya kembangan. Ketika urang ningali liwat ka tangkal aya kembang, masyaallah. Kembang naon eta budak beureum amat. Kembang atuh koneng amat. Kembang naon eta seungit amat. Eta teh di deuleu we ku urang. Itu kembang naon? Kembang tai kotok bangunannya. Imah ge, imah aya parawanan eta teh ya sarua jeung tangkal aya kembangan. Ieu awewe cek urang parahyangan mah disebut kembang buruan. Nah, di urang mah ku ari awewe lain kembang buruan, kembang jalanan. Jalan kabeh ku ari mah. Kembang pasar, kembang jalanan, kembang jembatan, bahkan kembang kuburan. Wari mah geus lain kembang buruan deui, kuburan. Jadi geus heseueun urang parahyangan ge, beulah oh kembang buruan. Ngeunaheun kan? Masyaallah. Wari mah kembang di mana-mana. Nah, aya budak awewe leutik umurna 1,5 tahun tawa 2 tahun kakarak bisa lempang. Kemudian ku indungna dipakaian emas, ramona dipakaian emas, gelang kiri kanan, bahkan kongkoro, gengge. Masya Allah, ranggem budak letik ranggem, budak letik ranggem. Bahkan ieu ge dipakaian anti nurutan orang India irung lagi ditojok. Ya Allah, ranggem budak. Namun dihitung kurang, taruhlah di lengan kencakatu 1 gram 2 gram 2 gram. Anting 1 gram 2 gram berarti 4 gram. Di gengge ya 2 gram nah berapa? Bener ente sih yang itu. Ngitung sakitu bagi hesen amat bangona. Kumaha dek sugihna tuh.
kemudian dina kongkorong nayat 4 gram berapa heran aing mah di dia 10 dia 12 heran di dia keneh aman anu bener aing mah percayaan kana belah dia ya deh gue mau usuk mah aduh belah kecak ka bawah kabeh tah nah ieu kan rangge mah wewe teh budak tah kudu susuruntulan kapanggih lagu pamalingan budak ditewak diroroda emas-emasna dibawaan dipaling balik ka imah turundul guys seunang kaget mana kaget lantaran ieu turundul naonan ka mana antingna ka mana gelangna ka mana cincinna ka mana kongkorongna genggena nah berarti aya nu maling kejar Masya Allah pamalingan benar iya pamalingan maling ti budak apa wajib dipotong sanksi apa ente iya jadi masalah walau syarata lamun zaid maling sagiran budak letik dikoladatin maling perhiasan kongkorongna gelangna dan lain sebagainya fakadzafil asuh sarua jeung tadi teu kudu dipotong leungeunna nurutkeun cekolas nah lantaran pigeuri hirzi mislihi encan layak budak di pakaian kos kitu sarua jeung nembrakeun emas di jalan sarua jeung nembrakeun emas di jalan maling emas di jalan atuh teh kudu dipotong komo mas tono mah tah ieu emas di jalan sebab tiga di hiji emas mah tempatna laci eta tempat emas atau dipakai kudu dewasa enggak salah tetep potong ayo budak leutik mah lantaran budak leutik balamun dipangku ku urang teu nyaun apakah endek digubruskeun apakah endek dijajanan teu nyaun budak leutik pangku ku urang dicieun nanging cenah mah geus bunga bae diseuseulieun hohe horengan dibuka kabeh teh budak leutik mah teu nyaun berarti kan can layak budak leutik di pakaian emas lantaran nyana can boga tanggung jawab teu nyahoeun nyana mah di pakaian emas sakitu di pakaian perak sakitu di pakaian perunggu barlen sakitu di pakaian tali kayak gitu bae nyana sugan ku sabab di pakaian emas cenah kikian henteu sugan di pakaian tali aju ku cemen henteu ya teu nyahoeun sebab can boga kahayang des anak can boga kahayang ketika eta emas di budak dipaling nu malingna beunang kudu dipotong sebab sarua jeung maling higeuri hirzi misli lain dina tempat nu layak nyimpenna masyaallah geus ararang geus eta teh oh ai kitu mah cenah malingan budak bae tuh ai kos kitu mah urang teu kena doraka lain teu kena doraka goblok sia mah pajar teu kena doraka maling mah doraka bae kan mun maling pigeuri hirzi misli sangsina lain oke balikeun deui di samping balikeun kayak sanksi naon ngan teu kudu dipotong leungeunna kitu ulah geus jadieun kesempatan walau nama abdu munaya abid naik onta kemudian hes di luhur onta jo ontana ditungtun wayo walau nama wallahu a'lam bishawab